Nu ngarona teh si Bogel, si Haji, dewek menang areueuh kamarana ieu teh. Jelema teh. Bejana kamari cek si Haji imah wakomri kabadogan. Alhamdulillah beres oge euy. Si Manalung geus kapos can nya euy. Kana teh heueuh bagian rona. Palabah dewek ngarona eueuh bangsa teh. Pan aing nya bangsatna oge. Hahaha. Hahaha. Kehet Manalung keur naon itu teh? Aduh, puntung dia aing mah jangar. Aing ulun. Dia fokus mah kana ronda. Keun puntung mah sugan si Haji ke mau udud. Pas jelema edan si Manalung teh. Sok bangsat ka dieu kabeh. Mah teh dihajar ku aing disatoan hiji-hiji. Tah Cimane, tah karate. Muang Thai. Tuh. Dasar mugela borok nanaonan geura. Gereuwahkeun ku aing hayang nyaho. Datang ke siap. Ampun, rakyat, ampun. Oh iya sayang, tadi aku ngirim seblak, ada gak? Hah? Iya, tadi lewat JNT. Ada gak? Oh iya, sama-sama. Tapi maaf ya agak kebaksetan. Soalnya tukang seblaknya pengen nyanung. Ya? Emang ini jam berapa? Oh pantesan, udah ada kongkorongok hayam. Udah dulu ya. Iya mau ngeronda dulu. Ya, I love you sayang. Mwah. Bejana kamar itu bangsa teh we kumaha. Nyaeta deket ka subuh. Bener nama. Mereka subuh Heueuh nyaeta. di mana ayana? Tas di mana ieu teh? Dewek geus ngisi horan harim teh anu kamari diceritakeun. Oh. Soalnya tuh enak tuh orang kebagian tugas pan sing tanginas bike deui mah nya. Heeh pan ayeuna wungkul kayak dina moal. Deuk. Itu naonan make baju pramuka kieu. Iya, dengekeun. Aing tak anyar kene naik pangkat tina Bantara jadi mabibus. Tah bahkan aing ngeboga topi bonina oge. Tuh. Pantes teu? Yakin gagah geuning geus make topi boni mah. Siga tukang moro. Lain Ji. Ai baju nama pantes. Kan iya topina kos tukang ngalah kawung. Ji, urang mah kacai geula ah. Oh, ayo, siap. Lain deh kawin. Hayang ngobrol itu sebenarnya mah. Deket resep sebenarnya kasih Manalung teh. Kunaon gitu sih Manalung? Ngomongna luhur. Ngagulkeun awak sorangan. Jago karate, jago muang thai. Pokoknya mah cek deka lain jago karate, jago muang thai, jago ngabohong saya mah. Sabar nama dewek oge sarua. Teresep ka si Manalung teh. Resep naon sih ya? Pan si eta mah beuteungna apal sorangan meureun. Siga toren Pakistan. Teh cukup sasodok dua sodok lamun nyatu teh. Jabalaun masak tara uduran ngagubug beuteung we wungkul ning blek eta mah. Oh, nyata lain omongan lah. Keur ngomong naon ieu teh? Biasa harim si ieu cenah beuki jajan. An mah jadi dewek aja teh. Nu hayang kacai teh. Menang goreng wangkongan. Nabuan sagedeung nya. Nah, ngaluna teh nganurut sayu wae. Awas saya daun sagedeung euy. Lain lung. Susuganan boga jampe jeung harim. Boga aya 2. Tapi kan kalau dibija-bija si Haji. Siap leh, kalau dia mah. Kahiji jampe harupat, kadua jampe geragede beda lumpat. Eta emang kunaon harim didinya aya masalah lain. Nya eta mata aing menta oge pusing aing mah
Geus cuat mikiran oge harim teh. Cemburuan teuing. Matak dewek tadi istihoroh oge telat ieu ka dieu ka pos. Nya istihoroh harim eta geus cuat lah. Cemburuan kumaha? Teu teu ngarti. Mau kena tuh. Kerjain ah. Mah teh nelpon. Pulsaan. Aya geuning nu sok ngomong pulsa Anda tidak mencukupi. Majak teh eta teh cenah. Kabogoh dewek. Kan buun. Usahanya ieu deh kan. Ah mau naon meureun. Pakai ku aing. Yang nyaho aing nyalina budak dua. Aing kur disangka uhti we teh. Baiklah. Pokona mah eta we diamalkeun ge aing mah. Naon ieu teh? Itu lu. Naon? Itu kun. Kunyuk. Ari sia neuleuh naon tadi teh? Kunti aing mah ninggalin dia bieu. Sumpah aing mah. Dek sia di bentar gelap aing mah. Ah sia masih gana mengalinur. Atawa galau ku harim. Lamun galau ku harim, ulah dibawa ka posko. Ngalinur kumaha? Aing teh cenghar. Aing mata alus kene. Kunti dia mah kunti asli bodas jam bajuna oge. Kan jangotan. Jangotan. Eta mah kuntil biang kehead. Pan aing teh Selasa malam Jumat. Kudu maca doa ieu.